Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kumaha damang. Depangkeun nami abdi Anggun Perdana Putri ti kelas 10 IPS hiji SMA Negeri Sasi Jonggol. Arek nyampikeun pencegahan abdi ngenaan virus COVID-19 atau anu disebut virus corona. Anu kahiji, wasu panangan secara teratur. Sekitar 98% penyebaran penyakit asalna tina panangan. Wasu panangan sareng sabun jeung cai ngocor cukup efektif jager ngabunuh kuman, bakteri, sareng virus termasuk virus corona. Nu kadua, hindarkeun ngahudangkeun area rupa. Corona tiasa nyerang awakna ngaliwatan area segi tilu rupa sapertos mata, panon, hirung, jeung sungut. Area segi tilu rupa rentan pisan kakena ku panangan. Sakitu wae pencegahan abdi ngenaan virus corona. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.